tina kelas 10 IPS hiji. Abdi bade masihan sabaraha cara kanggo nyegah virus corona atau COVID-19. Virus corona ngajadikeun saeur urang hariwang sareng panik. Saeresna aya anu perlu dipanik sabab aya sabaraha cara pikeun urang tiasa nyingkahan atanapi ngaletikan penyebaran virus ieu. Berikut cara-cara yang orang bisa lakukan kanggo nyegah virus corona.